Oke bah ya nu naros mun nyurup dina pangimpian eta kumaha Kang punten cenah. Nu sumpingna misalnya keprabuan misalnya gitu nya. Misalna kitu mohon. Misalnya keprabuan atanapi saha wae. Mohon. Ari nyurup mah keunana kana jelema anu keur dina kaayaan aktif atau dina kaayaan hirup teu bobo. Mohon. Ari dina bobo mah nya sanes nyurup eta mah nyimpen. Dan lamun dina nyimpen eta salah sahiji ciciren. Salah sahiji ciciren lamun memang urang sok rajin atanapi pirajenan nyuktruk galur mapai laratan atanapi urang rajin ngalaksanakeun jarah ngalaksanakeun uslah-usya terus urang nyimpen. Tah nyimpen eta mah sanes nyurup tapi salah sahiji ciri yen urang tos dicaketan ku anjeunna Kitunya. nuhun. Hatur nuhun bah. Nah